Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nu ngamandiankeun budak, nu asup kana dahat budakna, nu ngaadankeun dina liang lahat budakna. Tenang, urang teh ngaturkeun alam dunia na ge bigoiri hisab moal matak ditanya sabab budakna saroleh. Tapi sabalikna nalika budak urang teu bisa ngaji, ibu jeung bapa maot rek saha anu ngaduakeun anak. Matak zaman ayeuna leuwih loba di mana ayeuna budak wani kanu jadi sepuhna. Loba kolot anu nyeri hate kudu jadi budakna. Ulah wakan nyalahkeun budak, bisi ibu jeung bapa teu bisa ngadidik. Pangarsa abdi teh gaduh murang kalih meni bantangor-bantangor teuing. Kudu kumaha cenah abdi teh pangarsa. Ibu harita budak ibu dititah ngaji teh. Henteu pangarsa eta masalah.